Diampih-ampihkeun tah. Nginyom ragaji. Naon diajar nyanyi? Diajar nyanyi kumaha? Maka diajar nyanyi aya. Oh, ayeuna teh yang harapan Agustus euy. Pasti diajar nyanyi bakal rame ya. Ngan bigananya lansia jeung lansia meureunannya. Oh, sing aya kreatif aya nama ya kudu ame semangat diajar nyanyi teh. Pasti rame nya euy. Dilombakeun teh eta teh. Lain diajar nyanyi, nginyom ragaji. Nginyom ragaji. Oh, nyanyi. Da tiba lagi sok aya ngan itu bala mah budak ngora. Oh, sok aya lansia oge getang. Sok aktif lansia nya tapi da rame euy nya ajang satahun sakali mah kitu Agustus mah. Hitung-hitung ngareurah-reurah eta teh rek milu mah. Oh, dititah kumaha dititah. Lain rek nyanyi ieu teh. Nginyom ragaji rek nektekan suluh. Oh, dititah punuh. Oh, ade euy aktif punuh tah. Tah kitu ai kudu boga punuh mah anu kana sagala bisa ilah. Halus tah ini si ati punuh kitu euy. Make dititah nyanyi bangsa lansia. Arek dihadiahan meureunnan rek anta ka RT-an gitu. Euy rek anta desa ieu teh. Lain nyanyi. Nginyom ragaji gobed ning. Oh, ragaji gobed. Jeung jogetna nya anjir resep aing pasti resep aya. La ilaha illallah. Nah, eta mah berarti alus euy. Diajar nyanyi, urang teh nya diajar nyanyi, jeung geus kolot hek jeung jogetna eta mah pantas eta nya urang teh wajar lah nya. Lain ieu, lain irca ai tahun sakali mah ngareurah 17 Agustus gitu daripada cicing urang teh aing mah. Ilaha illallah. Cipta resepna euy, da tiba heula ge sok aya teh. Sok aya di tiba heula. Anu kitu teh anu digerakkeun ngan nya punuh kudu ngagerakeun teh. Lamun teh digerakkeun ku punuh mah hese euy. Pendukung. Astagfirullah gitu. Haladim gobed, nginyom ragaji gobed. Ah, jeung joget teh kieu gara-gara ieu teh. Lain kieu ngan jogetna banyak kieu an gas tinju atuh. Astagfirullah. Da dikieukeun leungeunna tah. Kitu rek lagu naon cenah rek lagu naon? Astagfirullahaladzim. Lagu naon sok di. Ya. Ada kudu sesuai jeung mun jaipongan, mun remix gitu tah, mun eta mun disco beda. Naon cenah laguna? Lain laguna gobed. Lain gobed kan. Goreng gitu mah bedul joget teh. Kenal paling kieu. Duh aduh karemong ka walnya duh aduh. Nah, lain joget urang mah lain joget nginyom ragaji. Goreng joget gitu mah goreng kieu keun leungeunna tah. Astagfirullahaladzim. Kieu sok kieu turutan. Ilaha illallah. Kieu. Gobed tah. Goreng kitu mah goreng kieu mah. Kieu yeuh jogetna. Astagfirullahaladzim. Duh aduh. La ilaha illallah. Karemong kaya. Tuh, pan ngareun. Ari maneh Da goreng gitu mah. Duh, aduh. Ilaha illallah. Kelas kastinyu. Astagfirullah. Lain gitu atuh sih. Ya. Dengekeun ya. Nginyom ragaji dek ditekan goreng kieu ya. Lain goreng joget gitu mah bedul mah ai hayang jadi juara lumayan lah meunang rantangnya tuh. Biasana ge ukur cangkir gitu. Astagfirullahaladzim kumaha. Duh aduh karemong kaya. La ilaha illallah kumaha ari maneh. Kieukeun leungeunna. Lain dek urang mah lain. Lain eta salah gitu. Ilaha illallah. Kieu ya. Aing mana aja jeung burit jeung naon ya, burit tek balik Teu boga suluh teu naon deui cenah euy rek dibagi duit meureunnan batak milu latihan teh. Kieu atuh lewatnya. Duh aduh. Karembong sambil menang jadi juara iki kieuan mah euy. Jogetna rek dibagi duit cenah biar dedengan teh euy. Mun menang teh.